Apa orang aing rehe bae orang ulun kadari eta heuh. Padahal mah aing kurang menggoda nasi lah jangan bahenol teh aing. Deung-deungeun ja kan heuh tuh. Bete dan bae kau amat ieu serangan being. Ambang geus ganteng ki pirak teh tuh bawa sageda. Kemana ieu si keling ti tadi aing serangan bae. Ihonya harang amat ya ieu. Kamar si Judes bae ya, hutang. Lewat ya marah lampir atau tadi ya ya aing masih ting iya hodong jual gua amat aing masih ting tiktokan aing tiktokan imah masih ting main ya bahagia ke kiki bae aing gerak dengan hutang apa ini bera ya aing bahagia imah beunghar jadi si aing ya mah gitu kan kayak imah rada hese ya Bisa ngalumok bae diamben. manting aing teh kudu semok bahenol teh teh naik ke hutang tadi lu langsung hutang nih Geus nyokot aja. Itu ini ada nuhun ting Kagak hampura ieu kula di ala kabeh nya ada. Weuing, mereka mah dia. Di ke warung. Naon da ke warung? Biasa nggak alta buka warung. Cocok sih, tapi orang ke warungna sabari joget. Cek naon? Nyahon ya main baru deh. Mantep kena mah. Boy, semua joget nak. Ya turutan aing ya. Kiki geng juara 10 kelas sama joget. Tah kitu gayana supaya umroh bumi ge. yuk Tuh, eta ngomong kan ya kau jamat imah dah bahagia. Iya imah, masih ting. Tuh, TikTok kan orang yuk. Gua baget jogetnya ge. Itu bisa. Udah apem. Heeh. Bantat teh. Hai, lehnya orangnya. Kita manting langsung main sama kamu jak kabalik. Teh imah kau jamat biasana tukang warung memarahan bae. Kumaha ge? Imah udah atuh iheula joget imah gembira teh besar. Keur lempeng eta hatena. Kayak bisa kadene ge heut ge. Heut bae ge. Omah dia beta mang geus imahnya imah keur lempeng heuh. Mumpung tukang warung keur lempeng hai urang joget bareng. Joget naon dong becus joget bae dia. Coba joget ge menang duit dek aing. Tinyahuan juara 10 ya. Coba kumaha jogetna? Ya, Oh manting paten ya. Keren. Coba gerayan. Tapi ja bisan kana aing nya, lihayan kana aing. Mantu mah ieu dikucik ge heuy. Coba gerayan. Oh iya, udah tenang ya. Aing mah. Wih, aja ieu mana dia ku aing. Oh, di coba dia na atuh. Bisa dia udah apem. Teh, pang tuliskeun ya urang, hutang urang. Mana tak? Taho, kacang. Tadi nyokot 10. Sukro 10. Mie eta bae 5 nya urang. Sawapar urangnya 10 eta asana mah bari raga-raga ge atuh heuh. Meakna mah can dia. Atuh ami nyokot bae, atuh geus nyokot ge bayar sugan. Heuh teh. Eta hutang Ada matanya ngalunjak ieu. Dia ngalunjak sama kan tadi utang bae. Kan dari ku tata dititah ieu. Urang mah dititah ge nyokot doang. Atuh berarti mah ditus utang. Atuh berarti dibere ku teteh. Atuh dibere ge ojol jeung duit. Ih, ya. Coba nanya. Dititah hutang saka. Mana tadi? Sah denge, Boa. Ih, kan tadi teteh ngomong kieu, awas geura nyokot bae. Ih, nyokot bae urang mah ditagih nyokot bae lain ditangah hutang. Atuh kan urang teu moal duit. Atuh da sasar ngawarung teu moal duit eta. Teh lamanya hoki mah urang mau nyokot mau hutang. Gedean hutang aing doang dia. Sasaha atuh
Di mana-mana lagi nek warung mah mau duit teh. Dasarnya gitu tukang warung pelit, judas. Ih, dasar tukang hutang ho. Lagi gimana ya teh dagangan aing tadi kabawa ka mana? Tulis bae mah. Nah, itu dia ngalunjak nih. Ada sebuah desa Karangsurga, namanya Tawirnya Tage. Di mana hiduplah warganya yang bikin RT emosi. Yang pertama ada dua jahil, kelakuannya selalu bikin usil. Kedua jahil, kalau tidak jahil ada lagi kakak beradik, namanya Iyat dan Iking. Kelakuannya suka bikin nyengir.